Oh sarua gitu. Salat subuh 2 rakaat. Mantas ruku itidal. Kuduna maca doa kunut. Hukumna sunah abad. Ih kumanehna poho, lieur, usaha bangkrut, ngojek coplok rantena bae. Jualan pulsa salah kirim bae. Ngawarung salah ngembalian bae. Kuduna maca doa kunut langsung Allah. Karake kieu ingat aing can maca doa kunut. Sujud dan maca doa kunut nangtung deui di situ meunang. Allahumma hdini biman hadait. Di mana kumaneh guguruna di mana? Hei, magana ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup bener teu ngaji ge ngararaje. Ibu, osok pengajian osok. Teuing teh doang santri ge unggal poe minimal saminggu sakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wabil Qur'ani imaman wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan al-mustaqillah wa bi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi Pancasila asasah wabisabang ila mirake wilayah wabi kencong koryah wabi kamu dan dia insyaallah menikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujahidi fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du. Masyayikhinal kiram, guru-guru abdi sadayana anu parantos tabakhur ilmuna, anu hapunten ku abdi al fakir tetiasa disebat nami satu persatu. Urang doakeun kiai-kiai urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, ditambah kabarokahan ilmuna, ditoel hatena ku Gusti Allah supaya teu bosen ngabingbing ngajari ngadidik urang sadaya supaya urang salamet dunia terlebih akhirat. Jaga amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pamarentah manawi aya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Teristimewa jajaran panitia penyelenggara acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan segala pengorbanan panitia ku Allah dibales kulipatan pahala. Segala pengorbananana ku Allah dijadikan ladang ibadah sehingga nu ngajadikeun saksi wasilah dikumpulkeunana urang di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bendera naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu bapak langsung baik karena waktu geus menunjukkan 11:30. Lamun teu salah tahun kamari sarua muludannya ngeun di desana desa Bejod lain. Penting ieu alhamdulillah urang kabehan bisa kumpul di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi aya nu pohodak nu caramah saha budak leutik ngora keneh sabari jeung kasep. Saha ngaranna nami abdi ibu bisi poho deui Ajat Sudrajat Suryaningrat Mangunkusuma Jatinegara. Urang mana eta si Ajat urang Cileles Kabupaten Lebak sarua kampungna Cilukut nu arah ka posko Kaleuwi Damar Bojong Manik. Jadi bisi urang Wanasalam lewat ka lembur Cilukut ka lembur abdi mangga eta mah lewat bae ka ditu. Mondek mampir di dinya aya imah 2 tingkat, belah kiri aya garasi mobil, belah kanan aya ruko, tah eta teu salah deui imah Haji Usen tatangga abdi. Laju datang ka dieu si Ajat neuk magahan urang dieu ampun paralun. Guru-guru urang ngabadeg beuh masyayikhinal kiram nu parantos tabahur elmuna. Nya komo tadi ge guru urang nu ti paling ping suarana mani pohara ngeunaheun dan teu eta Bu. Ibu hayang boga anak doang kitu. Atuh geus eta bae. Eta Abah Haji jeung kori nu pertama nu kaduanya beuh poharanya kori-kori nu lokal sagala ngeunaheun suarana Bu nya. Ngeluk-ngeluk sabari jeung panjang. Doang na eta kori masuk ngadahay ora welang meureun. Kula mah eta terngiang-ngiang sok kadedengekeun bela mun ngadenge kori model kitu Bu. Terngiang-ngiang datang ka imah ge ku terngiang-ngiangna kula mah keur hees ge tilok daek dahar-dahar acan. Atuh ha keur hees ieu. Ibu kula mah lain deuk magahan dieu mah urang silaturahmi abdi hayang meunang barokah syafaat. Wasilah kula dongkap ka dieu ku Kiai Kirin jeung Kandin. Baheula mah di Bejod teh nya ku RT Rasaman jeung Kasanudin. Ieu mah alhamdulillah ku Kandin. Sebab abdi mah jeung Ki Kirin ka Andin eta masih keluarga pada incu. Abdi incu bapa kolot abdi, Kandin incu bapa kolotna. Jadi pernah pa dia pa aing-aing meureun kitu nya. Teu batal wudu lah abdi jeung Kandin mah henteu. Atuh pada lalaki iya kadenge ku kula ge ceuli kula mah kieu-kieu ge mula beunang dipaling tuh maling ceuli kula mah gagah moron. Acarana Maulid Nabi teh geus dengekon jumlah nabi nangtung kula kareki kaluhurkeun kamerana lain bisi nu caramah uhuluan ke. Hebat ya channel kareki di mana aya muga-muga barokah panjang umur urang doakeun kareki YouTuber sing panjang umur batur mah paraeh kumanehna mah hirup we sorangan bae teu kumaha hayang panjang umur geus jeung ulah nelokon botong bae 7 bulan tada 8 bulan bulana ya kudu disukuran jadi jalema gendut mah. Sebab jadi jalema gendut mah cenah ge pasti bakal asup ka surga. Pan cek kiai teh ge nu asup ka surga eta nu berat timbanganana cenah ge. Atuh doang teteh mah nu kuru dadah gitu. Jumlah nabi teh dengekeun. Aya 124.000 nabi. Baheula Kangjeng Nabi keur calik, solongonong istri Nabi calik di deket Kangjeng Nabi. Kemudian nyekel kana dagu Kangjeng Nabi horeng lain sacekel-cekelna. Dihitung eta janggot Kangjeng Nabi jumlahna aya 124.000 lembar. Makana dengekeun urang dia lamun salaki ibu janggotan
Pak Bapak janggotan horeng janggot eta sunnah nama dipanjangkan beda ujung kumis ai kumis maka sunnahna disetrip dikosuk komo kumis carang gitu manya oh ya kumisnya pan rada carang tamah ente doang kumis segede pagar kabupaten ente saya tangarana eta kata Broni Madroni tak ke Madroninya kumis gede ge bohong eleh ku pamajikan nama eta sampai mana tadi teh ya poho bekulaya tulah ngaledek jangan ngomong model kieu gati bener tak itu biasa mah ngomong model kieu kan din ngagodor tah bu hebat iya MC na ge doang kelas nasional be hebat ya kiai hebat mudah-mudahan sing barokah hei ngomong model kieu gati bener tak itu biasa menyekel mik gegedoran komo mik naya kabelan mah assalamualaikum tarik kabelna alhamdulillah tarik deui kabelna waktu kabel-kabel masalon aya di luhur panggung kabeh komo babaturan kula masih Junaid ceramah di hareupeun santri awewe malum santri lalaki memakai samping telok make kolor isin meureun kumanehna assalamualaikum kisedkeun buleudkeun sampingna alhamdulillah gulungkeun deui sampingna yang terhormat kepala kobong anu cek santri awe hulu dia kadeuleut aceuna ai kumis mateh sunnahna dikosuka disetrip ulah sampai eta kumis ngalewatan kana beubeurem biwir hukumna makruh kunaon lauta kumis ulah ngalewatan beubeurem biwir ripuh bisi keur ngadahar baso pabeulit jeung mie 124.000 nabi 313 rasul 25 nabi jeung rasul anu urang kencong urang wana salam urang barengkok urang kudu apal kana nabi nu 25 muludan unggal tahun karena nabi nu 25 sok tilok apal ulah eleh ku budak TK mah ngaran nabi sok dinyanyikeun ai teh geus wisan teu apal budak TK mah sok dinyanyikeun cek budak TK teh Adam Idris Nuh dan Hud Soleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub dan Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa dan Nabi Muhammad coba bareng Adam Idris Nuh dan Hud Saleh kunaon repeh bae abdi mah henteu apa makana repeh bae gati heunya 25 teh 5 ulul azmi hiji sayyidul anbiya wal mursalin afdalul makhluqat menang gelar Habibullah kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad maka pantas wajar jeung munasabah ieu urang kencong pohara panggung nage salon nage kuat digantung luar biasa ieu urang kencong tepuk tangan jeung urang kencong hebat dasar nage muludan mah kudu digedekon ulah paletik-letik ieu mah kadang-kadang nusugih iiluan kanu miskin heuy nusugih mah pan jalema gablog anu miskin mah jalema teu gablog nu teu gablog ge sok gagablegan ai kumaneh nusugih gogoblogan bener lamun nu miskin nyieun parsel 10 nu sugih mah kudu 100 bener tak
Lamun nu miskin urunan 100.000, nu sugih mah kudu 1 juta. Cocok tak? Ieu mah kadang-kadang nu sugih ge iluan ka nu miskin. Babasaan geus ngabadeg cenah batur nyeun kue. Kumanehna mah meuli kue kering doang ka pasar 2 plastik gede teh ya. Aya di dieu jelema nu koret. Mana? Moal marah moal. Udah teuing marah ge. Ulah mah tadina ge kenal henteu. Beres di dieu manek balik. Panu sugih mah kebo. Eta kebo lamun ngising sagede tai kebo, gede ta leutik eta tai kebo. Gede nu miskin mah kotok. Eta kotok mun ngising sagede tai leutik ta gede tai kotok. Leutik berarti lamun nu sugih muludan sarua jeung nu miskin ongkoh kebo ngising sagede tai aya. Mana jalemana? Gedekeun muludan mah. Bila perlu mah parsel lagi pagede-gede. Jat eta nu utama parsel nu asak ta nu atah kitu. Ceuk guru kula cenah ge sodakoh mah nu utama mah nu tereh katarima ku peujit. Nu mana eta? Nu asak, panu asak mah ripuh. Nyangut teu bisa kompor gas kana hau. Teu suluh, tedek hurung pake songsong. Kuat cimataan eta mata bener teu? Biwir kuat monyong-monyong. Bener? Meuli kotok teu boga duit, boga kotok ditewak teu beunang, kuat ngolesan ka jurang. Newak kotok bener? Nu asak mah pan gede ganjaranana. Lamun nu asak mah ripuh, sebabna loba kejadian Bah Haji. Pamajikan jeung salaki mantas ngariung geus badegeran, kokobok sagala. Barang dibuka beas doang jeung mie. Watu ripuh pan eta bener. Nu asa komo kandin ngaberkatan kiai mah cenah ge nu utama nu asak aya nu atah naon dia mah kalahu doang nu syirik teh ya. Gedekeun sodaqah muludan mah ulah paleutik-leutik bahkan dengekeun urang dia urang Cisarap urang mana deui Bejon Banjarsari non geus teuing aing salah ge jamol dihukum ieu bangsa teh ngomong bae cita mah kakula be ngalawan komo teh kasalakina moron. Parung sari lamun cenah ge urang sodaqah muludan sadirham eta teh 4 gram emas. Harga emas kuari lamun si anyi 1.750.000. Nyahoan itu sok meuli iya. Berarti kali 4 eta 7 juta. Lamun cenah ge urang dia sodaqah muludan gedena 7 juta sadirham Allah bakal mere aman satahuneun. Amin. Moal kakenaan musibah, moal kakenaan balai, moal katinggang kalapa, moal kagencet lawang. Parukna eta teh nyeri kagencet lawang. Bohong meureun ajat. Pan cenah dulur kula kamari cenah tatangga eta matas muludan ka pasar kalah kaserepet motor. Atuh ditanya ku teteh si eta muludan urunan sabaraha? Ai tama ngan 70.000 teh 7 juta. Uyuhan teu betus ge huluna katabrak motor. Bener? Gedekeun muludan mah ulah paleutik-leutik. Ulah paleutik-leutik. Teh Abu Jahal, Abu Lahab. Apal Abu Lahab? Abu Lahab apal teu? Babaturana Abu Jahal, Abu Gosok dan abu-abu yang lainnya. Eta Abu Lahab mamangna Kangjeng Nabi. Mamangna Kangjeng. Ketika Kangjeng Nabi gubrag ke alam dunia poe Senen, Abu Lahab bungah nyambut kelahiran Nabi sampai ngamerdekakeun hamba sahayana nu ngaranna Suwaibah. Kemudian Abu Lahab paeh
timimiti paeh Abu Lahab setiap poe Senin dibere keringanan siksa sampai ka poe kiamat gara-gara naon bunga nyambut kelahiran Nabi eta Abu Lahab nu jelas-jelas kafir atuh komo ulah Ahab apil omo ulah Ahab apil omo ulah makana ulah paletik-letik gedekon ieu pan urang kunaon muludan pasti karena ku cinta Kangjeng Nabi besar moal aya urang lamun eueuh Kangjeng Nabi sebab mim di narapan Muhammad nu kahiji maujudul khalaik bisababi ayana urang ku sebab Kangjeng Nabi Muhammad diayakon laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq lamun tah Nabi teu diciptakeun alam jagat raya ieu moal diciptakeun moal aya Wana Salam Kabupaten Lebak Banten Indonesia bohong meureun ajat pancena Nabi nu pertama diciptakeun Nabi Adam bener tapi kan Nabi Adam ge diciptakeun dina nurna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana heuy ieu urang dia moal pati-pati ngayakeun muludan lamun teu cinta ka Kangjeng lamun ditanya teteh cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Rasul cinta ka kula atuh kula ge henteu iya komo eta mah nini kula ge geus boga rumah tangga alhamdulillah geus 5 tahun ngendoakeun ya kula rumah tangga geus 5 tahun can boga anak karak pamajikan doang ngalahirkeun hiji atuh kula boga anak mah di mana ngalahirkeun anak dengekon heuy supaya bebenangan ya kula muludan nunggal tahun eueuh efekna dengekon ieu giliran ditanya di mana tas di naon tadi kencong tes naon muludan aya kiaina aya budak leutik ngomong nantak kiai biasa bae kiai nu dia omong surga neraka doang pernah modal atuh pernah modal mah bobongkong daek nu cara mah bobongkong ieu mah kadang-kadang umumna aya kiai nu kariung deuleu budak setan berkat aya kiai nu telatkeun laleur hejo neangkeun bangke aya kiai nu ka mushola make solendang solendangna ngelewer mau motor mio diledek si eta mah Batman padahal mah kiai mah pondasi lembur ulah sok disepak ku suku lamun pendasi disepak ku suku kira-kira nu aju ka pendasi atuh nya suku ieu mah kadang-kadang diajak ngaji teh ngaji embung kunaon kiai na nyerek kanan bae teu salat neraka teu zakat neraka giliran ngomongkeun surga cenah pikeun kiai bae doang surga boga bapak kolotna bae balik teuing urang mah cenah ge cek kiai ge jamaah mah ka neraka kabeh ka surga mah kiai bae sorangan kiai ge di surga sorangan bae mah sedia kieu nyamperkeun urang aya nu sok ngomong kitu aya heuy dengekon ngaji ulah diajak ngaji jumnahan ngaji ya nu ngaji ge ka salaki ngadawan bae kami toh ngahewaan bae atuh maning doang kami teu ngaji ge hirup kami mah bener nek bener kumaha dia munah teu ngaji mah bener ngomong cenah teu ngaji ge nu penting mah hirup mah bener teu bener kumaha teu ngaji mah salat subuh we di kula mah 2 rakaat oh sarua gitu salat subuh 2 rakaat mantas ruku itidal kuduna maca doa kunut hukumna sunah abad ih kumanehna poho lieur usaha bangkrut ngojek coplok rantena bae jualan pulsa salah kirim bae ngawarung salah ngembalian bae kuduna maca doa kunut langsung Allah karake kieu inget aing can maca doa kunut sujud dan maca doa kunut nangtung deui bisi teu meunang Allahumma hdini biman hadait di mana kumaneh guguruna di mana heuy
Makanya ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge ngararaje. Ibu, osok pengajian osok. Teuing teh doang santri ge unggal poe minimal saminggu sakali. Teu saminggu sakali, 2 minggu sakali. Teu saminggu 2 kali atau teu 2 minggu sakali 3 minggu. Teu 3 minggu sakali sabulan. Teu sabulan sakali ajikeun jelema kitu mah. Atuh kumaha? Ja 40 poe teu ngaji mah teu as hatena cenah ge bener. Teh, dengekon. Dengekon dia. Naon cocok-cocok cenah. Atuh teu cocok meuli omongkon. Hai dengekon. Ngaji maya. Jangankan geus kadenge kiai 2 jam. Diuk jeung kiai 2 jam. Dahar jeung kiai 2 huap. Eta suku kara kalengkah di imah, dosa urang geus dihampura ku pangeran. Manin takola liya ta'alama ilman gupiro lahu qabla ayah tua. Jadi ieu nu hadir di dieu kabeh dosana dihampura. Dibawa cenah ge Ustadzah Nengsi ku malaikat ka luhur langit. Ditanya ku langit, "Dan eta kat dosa urang mana?" "Urang kencong." "Keur naon?" "Pangajian." "Dek dibawa ka mana?" "Atuh ka kumaneh." "Embung cek langit." "Kunaon cek malaikat?" "Loba teuing dosa nu hadir di dinya mah." "Bawa bae kumaneh ka laut." "Cek laut teu hayang kami ge. Nu luhur ge nolak komo kami nu handap." "Bawa bae kumaneh malaikat ka ditu ka luhur gunung." Sina nyong celobe dosa nu hadir di dinya di luhur gunung. "Ih embung kami ge gubruskeun ku dia malaikat ka jurang." "Teu hayang cek jurang kami ge. Bawa deui embung ku dia." Cek malaikat, "Gusti lieur amat bawa ka mana ieu?" "Ulah lieur-lieur bawa deui cenah ka kencong." Maksudna kumaha? Cicing cenah di jalanon. Bisi nu caramah can anggeus, aya nu balik ti heula bikeun ka si eta cenah. Aya di dieu nu sok balik ti heula. Nu pura-pura teu kuat kan kieu. Komo lamun ngaji na mawa anak di Ciwitan be anakna. Panggeura balik, bener. Depan si eta mah gati ngajina, kadang-kadang kiai mah maca kitab kumaneh memetis jamu diburi. Heuy, moal orang ieu ngayakeun muludan lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi bener. Tapi awas ieu ngomong cinta ulahana manis di bibir. Buktikeun ulah bullshit. Pan ieu ibu boga anak boga incu hasil dina cinta nu dibuktikeun ku bapak-bapak. Cek bapak-bapak baheula, "Neng, aku cinta padamu." Apa buktinya? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Bila tak percaya belah dada AA. Besok antar ayu Neng kemana? Kantor desa. Ngapain bikin surat keterangan tidak mampu. Tidak mampu apa? Aku tidak mampu berlari dari dirimu sayang. Atuh kumaha aja kuari mah bobogohan bae budak laleutik kuari mah bener. Gara-gara HP tak benar. Anak kurang pan dijajah. Merdeka manggeus 80 tahun. Anak kurang dijajah keneh ku HP benar. Isuk-isuk dohor penting udang hees nek mandi. Bahkan budak leutik kuari mah ceurik lain minta duit jeung jajan tapi meuli kuota jeung voucher wifi. Bener tak? HP budak leutik kuari mah sagala pindah kana HP. Jual beli lewat HP, kirim surat, kirim uang, bahkan bobongkong be kuari memakai HP. Keur peuting balik ceramah 2:30 lewat kuburan, di luhur kuburan aya pocong. Ditanya, "Cong, kunaon kumaneh di luhur?" "Hampura kiai dihandap bau sinyal." HP kuari mah bener tak? Emang nage eta HP loba positifna, ngeun negatifna, ngarusakna lebih loba, bener tak? Anak orang main ML, ludo, segala tek-tek pengek, bahkan kakolotna dulur ngabadeg nuju di slot gara-gara HP. Sagala beak tinggal kokolor. Ngabadeg bikange gara-gara HP salingkuh. Betul-betul dia bahwa dia moron. Bener tak? Pugung sekolot umur 45 tahun banget di glowing kon di inbox ku budak pamuda tukeran WA
ketemuan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Di Facebook glowing, ternyata pas ketemu mukanya tua cenah. Watuh geus dini-dini kapanggihan. Emang nage loba negatifna, ngen positifna ge emang aya. Di antarana pusten doang ustad, kula ge eta kiai di lembur dina WA nyeun grup nya aya positifna, ditulis di dinya grupna, grup nyolatkeun. Atuh lamun pengumuman teu lieur, langsung kana grup WA bae. Heuy, ieu urang pan kuari budak laletik bener teh? Geus kana HP. Yuh, Masya Allah baik warima. Baheula mah teh urang ulin paling sohor komo lamun caang bulan di buruan, ucing-ucingan, bebentengan, gobag, bener. Ti beurang urang mat ulin di buruan gatrik, ngumpul di buruan, aya kapal lewat laju bae pan urang ngomong, kapal menta 1000 diberet teu? Urang mah paling sohor baheula teh ulin di buruan ngumpul-ngumpul taneuh di gugunung bah, geus ka gugunung ku urang kieu tadi sogok supaya bolong tengahna, geus bolong tengahna ka dibuka serelek teh tek beh wer beh ku urang dikiihan, geus dikiihan nungguan garing disogok ku urang mamangkokan, tapi bikang mah tilok bisaeun eta. Bener. Urang mah ulin baheula kitu komo lamun caang bulan be ademnya aradem teh budak leutik baheula mah aradem keur alamna poe keneh tapi hatena cararaang kuari mah alamna hatena kumaha jeung kuari mah lulus SD bete daekeun ngaji di Sosompang. Bener geus gararati nu diome HP bae karak lulus SD anak teteh bobogohan. Wow, panggilan lagi Gus ayah bunda, abi umi, ayang beb, isuk-isuk geus ngawea ka kabogona sayang, kamu udah sarapan belum? Yang banyak ya makannya agar kuat menerima kenyataan. Kamu jangan makan simet, jangan makan bangkong, apalagi makan kicak-kicak, takut boalnya hurung. Dohor ngaweade ka kabogona sayang, kamu udah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat aja kamu tinggalin apalagi aku. Dijawab lakina, alhamdulillah beb sudah, ini juga lagi sujud cenah. Dia mah keur sujud ngabalas WA pan kurang mireng eta. Maka awas dulur, hei ieu mulut dan kudu aya bekas. Urang ngomong cinta ka Kangjeng Nabi, coba dibuktikan lamun orang cinta ka Kangjeng Nabi, karena ciri jalma cinta kudu loba nyebut ngaran anu dipika cinta. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Maka lamun orang dia cinta ka Kangjeng Nabi, urang kudu loba nyebut ngaran Kangjeng. Kumaha carana? Lobakeun maca sholawat. Sholawatna manut nu mana bae. Sholawat nariyah, sholawat kamilah, ibrahimiyah, nuroniyah, asal ulah sholawat sarwitiyah bae. Ngan ceuk guru kula, lamun hirup urang hayang barokah. Ngaran barokah eta teh lain bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah bae lain. Ngaran barokah mah ziyadatul khair ba'da khair, bagus makin bagus, atawa khairun ilahiyun wa dha'ahullahu ala sahsi, hiji kabagusan bangsa pangeran nu diteundeun ka hiji jalema. Lamun urang hayang hirup barokah teh urang kudu daek salat hajat minimal sapoe 2 rakaat, beres salat hajat maca sholawat 313. Kunaon 313? Sebab hitungan sahabat Badar nu ngelehkeun 1000 tentara kafir. Mana sholawatna? Pendek. Sallallahu
merbakeun teh komo ya bulan mulud lamun bisa mah teteh ijazah maca sholawat kitabna Dalailul Khairat ya bulan mulud sok aya ijazah di Cidahu kitabna Dalailul Khairat eta mah kitab Dalailul Khairat mah ti poe Minggu sampai ka poe Senin aya sholawatna beda-beda merbakeun maca sholawat supaya hirupna barokah tanina barok dagangna barok usahana barok rumah tanggana barok henteu pasea ba pan ieu beungeut-beungeut pasea keneh jeung salaki bener nek kumaha rumah tangga barokah ai pasea bae mah bener ieu mah kadang-kadang salaki balik gawe kandin usaha bangkrut duit teu bawa baboan henteu laju bae pan bikang mah mata molotot untung ngancing ngomong pan ka salaki kakak tiba heula kitu bae ieu leumpang jalema balik jalema atuh cek salakina leumpang jalema kudu balik monyet atuh kaduhung jeung kula mah kawin jeung kakak atuh kula nu kudu kaduhung mah kawin jeung kumaneh deuleu kumaneh mah rumah tangga jeung kumaneh cing cenah kieu-kieu bae kula nu kudu kaduhung mah batur mah deuleu rumah tangga cenah 5 tahun geus tumpak mobil turun mobil ari urang rumah tangga kieu jeung kieu bae kula nu kaduhung mah kawin jeung kumaneh 15 tahun boga anak doang 14 dia mah boga barang jeung doang ucing teu laku katoel langsung sret-sret bae teu beurang di syariatan ganeng ka seubeuh di syariatan mah kamari geus di KB cenah implan spiral meuli pil KB ge nu pangemala sabutir 10.000 teu manjur ayeuna mah pil KB dipicieun kaburuan dicongcong ku kotok atuh kotok endogna 2 bae aya di dieu sok pasea keneh aya komo lamun urusan dunia adalah ka jalema saluhureun cilaka min alamati syaqawah nadruman fauqahu fi dunya ciri jalema cilaka lamun heula urusan dunia ka jalema saluhureun engke ngomongna iraha kula doang batur iraha kula doang batur pugu batur ge hayang doang urang pan hirup mah sawang sinawang doang termos pasangka-sangka eta termos luarna tiis jerona hirup batur kayak gitu cek urang ngeunah amat jadi si eta mah mobil boga imah tingkat atuh teh nyaotoin gua mah cicilan kabang sabulan 10 juta atuh maning teteh mah paling boga hutang kabang emok aya di dia nu kabang emok lalaki tabikang lamun lalaki mah bang sila berhutung bikang bang emok kumpul di imah RT disumpah kami berjanji apabila tidak bisa melunasi hutang kami maka kami akan nyumput teka bayaran hutang akhirnya mah bebeja ka salaki jut tungtung nama eta hutang dibayar ku duit salaki teteh ompong monyong hidung pakai mer hutang tunduk saha nu daekon heuy ulah sok dilieuran urusan dunia mah tapi pan urang lolobana rieur urusan padahal mah geus ditentukeun ku pangeran sanajan diudag-udag ai lain boga urang mah moal datang tapi teu diudag-udag ge lamun boga urang bakal datang makana heuy dengekeun ya urang siap sakali di supaya barokah hayang meunang syafaat Kangjeng Nabi lobakeun maca nu kadua nya lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi urang akhlakna kudu doang Kangjeng Nabi ulah ieu adalah ya ai temana mah heuh pohara sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan mencontoh akhlak Rasul iman tas muludan kitu-kitu bae dengekon emang nage nyontoh Kangjeng Nabi magati hese susah sulit nyontoh Kangjeng Nabi mah sulit gati hese susah nyontoh Nabi mah susah gati hese sulit ngeun Nabi mah dicontoh moal ka contoh tapi kudu nyontoh hai teh nyontoh Nabi mah pan kabeh picontohun sagala bidang ulah geura jauh-jauh urang dia nyontoh Kangjeng Nabi mah akhlakna hilim naon hilim didul godog lalawanan marah Nabi mah tilok marah dulur alamun ka anak ka pamajikan teh turun kula mah
supaya deket jeung teteh. Teh Nabi mah tah panai deket maka deuleu beungeutna hideung pan si eta supaya tidak ada jarak di antara kita. Hei geus nu kabelah ditu kau juburan kula mustaing kumaha kula bae ge kula ieu mah dengekon Nabi mah dengekon muhun naon dia mah kakula ge kitu komo ting kasalakina mohron riweuh urusanana dengekon Nabi mah alah mun kata tangga kabaraya kadulur kamusuh ge karunyaan lamun Nabi cenah genda ka masjid keploh be aya nu nyiduhan ku Nabi tilok di kukumaha diusap dibalas dengan senyuman eta Kangjeng. Coba nu hadir di dia lamun ndek ka masjid di jalan aya nu nyiduhan kira-kira ndek kumaha tuh dipalengpeng pan dia mah ongko mendek nyonto Nabi bener tak Nabi mata kitu suatu saat cenah ge nu nyiduhan Allah Nabi nanya ka sahabat ai langganan ka mana langganan Kangjeng Ciduh teu aya cenah ge Kanjeng nuju udur ai muriang sahabat urang toong yuk si kafir nu sok nyiduhan kula nu boga kueh bawa kueh nu boga ieu bawa ieu nu boga itu moal itu dengekeun Nabi mah ngadenge musuh muriang ngajak babaturanna noong eta Kanjeng. Coba nu hadir di dieu kabehan lamun ngadenge musuh muriang kira-kira ieu mah nek omong kumaha kira-kira ieu mah roros dia mar lepaj aing mah muji gede alhamdulillah bener sebab orang mah kadang-kadang boga hati SMS apal SMS susah melihat orang senang melihat orang bener kadang-kadang orang mah boga hate ngarasa gagah aing teu batur ngarasa hebat aing teu batur paluhur-luhur tampi paluhur-luhur tangtung pagirang-girang tampian pagede-gede hulu uyuhan meuli peci jeung tiungna muat bener pan aya sok di lembur nu ngomong kieu Allah di lembur ieu mah Allah kula mah Allah kula mah Allah atuh Allah kumaneh mah Allah iya mun aya ge aya bener tak hirup mah ulah ngarasa gagah ai can bisa ngegel ceuli sorangan mah ulah ngarasa hebat ai can bisa bawa motor ngebut sabari kunci setang mah ieu mah ngarasa sok panggagahna dengekeun komo cicing di lembur ulah sok pasea di lembur mah hirupna kudu doang kesebelasan main bola disebutna satim apal satim bapak kolot saha dia makalah sore satim eta sagrup hirup mah kudu doang kesebelasan main bola panu main bola eta aya nu jadi kiper aya nu jadi back aya nu jadi gelandang aya nu jadi striker aya nu jadi sayap kanan sayap kiri ulah jadi kiper kabeh ja bisi eueuh nu nyerang ulah nyerang kabeh ja eueuh bisi eueuh nu kiper masing-masing kabisa di lembur mah nu tanitan nu dagang nu usaha nu ustad nu ngawarung ulah aya bahasa warung jeung war ustad jeung jeung naon papaseaan bener tak homo ustad ngahewaan masyarakat kaweatan ustad atuh neuk naon ustad mundungan masyarakat atuh ustad setengah badan tah mah pugu jamaahna ge masyarakat ngun masyarakat ge kudu ngarti di model dia bener tante iya ja urang kabehan ge saling membutuhkan ieu muludan model kieu moal cukup ku jalma sorangan kudu saling ngendengekeun lamun main bola urang boga bola
dek diasupkeun gati babaturan di ditu kosong oper ge ka babaturan ke babaturan nu ngasup hartina lamun di lembur kumaneh dipercaya ku masyarakat kumaneh geus teu mampu ulah sok dikekeureuweut ku sorangan bae ge bikeun kabat akur dari amat antu teu akur mah moal diomongkeun ngan hirup di lembur mah ulah sok jadi wasit nya wasit kartu merah kartu kuning bisana nyalah-nyalahkeun bae ngabadeg da jelema nu sok nyalahkeun loba doang ieu panitia pan diomongkeun bae endah ku geus endahna bener ku beneran diomong teu cek aing ge cek aing ai kumaneh selebut bediuk bae ngarokok bener batur mah capek aya jelema kitu aya main terus salaki dia mah rentam mah bener tak ulah mah itu mari ngahiji bener saling urang pan kabehan saling ngabutuhkeun bener nu pinter kiai ngabutuhkeun ka nu bod nu bodoh butuh ka nu pin nu leutik butuh ka nu gede butuh ka nu leut teu kudu gede bae ja kudu nu leutik ja tusuk sate ge moal ku gantar bener gak moal eta dia nyeuhil ku linggis seuri pan dia mah tuh moal tadi motong kumis kurang gaji mesin tapi istina mah ku gunting leutik bener teu kudu nu gede kabeh kudu jeung nu leut teu kudu nu leutik kabeh kudu jeung nu gede saling teh emang nage hirup mah nya moal leupas ieu dina komentar nu batur hei kandin awas panitia ya kudu kandal ceuli panitia mah dengekon hirup mah moal leupas dina omongan jelema moal jangankan salahna bener nage diomongkeun jangankan hirupna paeh nage diomongkeun omong lamun paehna malam Sabtu loba nu ngomongkeun eta iya paehna malam Sabtu loba nu nuturkeun becena atuh eueuh nu nuturkeun manuk saha nu nguburkeun bener tanta moal leupas teh sampekeun ka poe kiamat ge moal dina omongan jelema mah baheula Lukman naik kuda baheula mah jaran anakna nu nungtun karake leumpang dina rame aya nu ngomong eta mah Lukman teu karunya ka anak ai anak ditah nungtun ai kumaneh di luhur naik waduh ceng aya nu ngomongkeun geus ceng gantian aceng naik bapak nungtun nah si eta culak-culuk naon kitu eta aing kieu si eta kieu si eta kitu aing kieu oh bener nah perang saing mah atuh kieu dan kieu bae oh pak kieu geus dak aing mah ceramah penting ieu mah pokona mah geus lah sampai mana tadi teh ya hah Lukman naik ngeceng gantian kuari aceng nu naik bapak nu nungtun karena keleumpang aya deui nu ngomong eta mah anak Lukman dusunnya ai kolot titah nungtun ai kumaneh ucang-ucangan di luhur waduh salah deui bae ngeceng urang kuari mah taekan ku saduaan karena ke ditaekan ku saduaan leumpang aya di bae nu ngomong eta mah Lukman jeung anakna teu karunya ka kuda pugu kudah leutik ditaekan ku saduaan waduh cek Lukman bapa naik aceng nungtun salah aceng nungtun bapa naik ditaekan ku saduaan ngeceng kuari mah urang tungtun ku saduaan karake ditungtun ku saduaan aya di bae nu ngomong eta mah Lukman jeung anakna kurang sasendok meureun jeung naon mawa kuda aya teu ditaekan mah tuh euy moal aya bener dihareupeun jalema bener
makana teruskan ulah patah semangat selagi tidak bertentangan agama jeung negara, teruskan jadi omongkeun jalema ngakuruan mo di alam ngagendutan mo terus alamun kitu urang betilok pengajian ngadenge kiai tobat ngaji karake diuk di masjid di musola di majlis taklim 5 menit eor be hujan gelap dordar atuh jalema pasti nama laju bae nunjuk pantesan dah hujan gelap dordar si eta ieu ngaji cenah bener tah loba makana dengekeun sakali di hatena ieu bersihkeun ieu bulan mulud Kangjeng Nabi madengekeun hatena bersih urang gampang 100% mah doang Nabi lalaunan teh minimal urang ulah boga hate hasud ri takab mun bisa mah eta hate di kieu dia mah kalah seuri aing mah di papatahan kalah seuri bener teh ya lalaunan teh nu gatelo jam baraya atuh engke heula atuh jam-jam kula nu meuli nu make nu neuleuh itu kumaha kula bae teteh mengadengekeun doang dengekeun ka lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi urang ibadahna kudu doang Kangjeng Nabi mah padahal ku Allah geus dijamin asup surga teh dosana geus dihampura mata qaddama wa mata akhir nu berlalu jeung akan datang tapi Nabi mah maca istighfarna sapoe teu kurang ti 100 salatna sampeana sampai baruh hudang ti peutingna can pernah absen tapi urang boro-boro model kieu urang mah dosa urang mah ti mimiti baleg sampai ayeuna teu kahitung tapi urang aya nu salat sampai sukuna sampai baruh boro-boro sugan iya kakirin kiai di dia masjid dan musola lamun subuh pinuh keluar jerona eta ieu nyieun masjid mah atawa musola doang ngeduk kuburan ge nabsil qabri lamun aya nu paeh ka kuburan dikeduk geus anggeus mah boro-boro nu nonton nu ngagali ge teh daekeun asup nyieun musola ge kitu kurcan anggeus mah hempo ka musola be geus anggeus mah boro-boro geus sina pandung-endung pantesan zaman kuari mah ya'muruna masajidahum wa hiya khurrabun kuari mah loba jalema pa bagus-bagus ngabangun mas geus sina pa kosong-kos poe coba buktikeun tos mulu dan rame moal musola biasa bae nu adan ge aki-aki as-salatu khailum minan nam as-salatu khailum minan nam Allahu akbar la ilaha illallah beres adan aki-aki sesolawatan sabari nungguan jamaah cek aki-aki pakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu maldudatun latuk balu saha eta saha inaeun budak jauh tataha maning komat bae lah beres komat mik mah poho dipaehan ngecempleng be solangan bae cek aki-aki aing ngadan solangan nabeh bedug solangan komat solangan salat ge aing solangan bae lah kebel-kebel mah ku aing musola kencong dijual aing mah isuk mana keadaan jam 10 bae lah ka isukna adan tu kadengeun kurang kencong diteangkon ka masjid ka musola ai dicileuk ku aki-aki jaloba jalema aya RT aya masyarakat ganeng cek RT bajalema datang ka dieu nak kidang aki di sidang
Ai kami salah naon teh tepuguh-puguh ku maneh di sidang. Salah naon adan jam 10. Subuh geus kalewat dohor can nyampe. Pagawean aki doang jelema nu edan. Atuh ulah gelaka kencengan teh nu edan kula teh dalalia. Japalang sakula mah nu edan mah dalalia. Kuna lamun kula adan 4:30 dalalia ti lo kamu sholat. Ai kula adan jam 10 dalalia kamu sholat. Berarti dalalia nu edan. Ye 1-0 di ate cenah. Akhirna RT marah. Isdak ya aki-aki ulah adan deui. Kunaon teh ngariweuhkeun lembur. Aya kitu gantina teh aya anak. Bisaeun kitu. Kira aku jangan pamuda. Di mana mas santrena teh? Henteu. Sakola henteu. Akhirna anak RT adan. Sakola henteu, mas santren henteu. Gara-gara naon pas saya jeung aki-aki. Jadi nu adan ieu anak RT. Sakola henteu, mas santren henteu. Gara-gara naon pas saya jeung aki-aki. Adan ya anak RT. Sakola henteu, pasantren henteu. Atuh gara-gara nama tadi pas saya jeung aki-aki. Jadi nu ada dia anak RT. Sakola henteu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Atuh RT na boh bedung. Aya naon teh anak ajak takbiran cenah. Gara-gara naon ya? Sama santren. Makanya aku lama bangga tadinya aya anak nu sok ngaji Quran. Bu anak yatim komo mun di pasantrenkeun. Hebat ieu geus mah muludan satunan anak yatim. Pasantrenkeun anak teh. Ulah ieu mah kadang-kadang jeung naon jadi santri. Ya paling ge santri mah moal boga ijazah, boga pagawean, paling ge tindu nadar tindu modar. Mun aya nu paeh be santri mah senang. Atuh kerja di santri mah lamun aya nu paeh resep ieu. Nyolatkeun jam 10. Jam 8 geus ka warung ngautang rokok kopi jeung bakwan 10 ribuan. Bebeja ka tukang warung teh bayarna balik nyolatkeun. Giliran nyolatkeun ceuk imam kaifa tasyhaduna ala hadhil janazah khair ceuk kami diburi santri cair. Khair cair. Giliran dibuka can datang ka kobong-kobong acan eta amplop dihandapkeun tanggal jambu horeng 5.000. Atuh tepak tarang cek kami paeh-paeh teuing dia ai teu boga duit mah. Dasar paeh kakarak. Heeh kerja di santri mah. Geus jadi kiai mah ngeunaheun bener toh. Ngeunaheun geus jadi kiai mah kula we budak leutik lamun ceramah di Cilele sajam paling leutik 5 juta. Atuh kumaha ieu beda kecamatan. Kalah deui dia mah. Ngamotivasi supaya ngada raji. Uku tadi teh cek ulah ge lulus STB ku betul naik ngaji di Sosompang. Teu ngalarang kula mah kana sakola sabur teuing. Neuk S1, S2, S3 sampai cara reblek awakna leuting S. Ieu urang dia loba nu anakna sakola SMP. Nu sakola SMA, nu sakola SMK, nu ayeuna sakola SD loba. Atuh titah balik wanci kuari loba keneh nu sakola SD mah. Jangan sebuting ieu geus satengah 11. Atuh kula mah nanya ge loba teu ayeuna nu sakola SD ngabadeug cenah. Atuh kaliwara meureun eta anak wanci kuari sakola SD. Guruna Allah nu dagang Allah muridna Allah. Teruskeun sakola mah ngeun ngaji fardu ulah tibalik jeung urang dia kencong. Urang dia ieu mah ai sakola TK dia mah ti subuh sampai ka dohor ditungguan anakna. Indungna ge moal timbel. Ai ngaji tilok dianteur-anteurkeun acan. Benar, parukna meureun magahan anak teteh sagede kieu babari. Hugul lieur magahan model kieu mah. Ieu pan anak teteh ieu sagede-gede kieu geus lehoan. Gelut jeung babaturanana. Kadang-kadang bilik ustad beak pake tutunjuk. Giliran dipagahan ku ustad gararati. Cek ustad wa min syarrin nafasati. Cek anak teteh wa min salimata safi. Coba dieja nun jaberna pa jaber pasa jaber sate jareti cek udah ketia mata sapi pan baheula mah ngaji na ngejah bae
kercan ayat Iqra zaman urang tuturutan ngajina kana damar totok beres ngaji irung hararidong iha bener tuh baheula teh ya leungeun kencan nyekelan obor leungeun katuh nyekel tuturutan ngabring be parawan jeung pamuda tapi baheula mah barager parawan jeung pamuda ngabring tilok rek siring cowol bener tuh coba lamun kuari parawan jeung pamuda ngabring beuh wow beak ku si careuh mah bener urang mah telok babari ngaji bala alif tanwin jabaran alif jr 2 in alif ps 2 an ba jabar bapa jabar pakap wapa sekum mim ya jaremi sin tanwin jabar san bapa kumi mim jabar manun jabarna kop jabar kope jare pisin wa pasesusin wa pasesunun jabarna mana kopi akhirnya cek ustad coba diasa kali di napasati cek anak teteh mata sapi kehel meren ustad lain mata sapi tapi mata dia kalau nunjuk ke ustad mata ustad mabur dia kan itu punten ustad samakna menang urunan geus gati ieu kuari geus akhir zaman bener toh cek kacamata dunia mah ieu ngabagusan baheula mah jalan ka dieu can aya nu di aspal kuari mah ngabagusan bener tapi pada hakikatna mah horeng mah sarun ba'dahu sarun ngagorengan pantas mim dina lapan Muhammad nu kadua mautul khalaik bisa babi paehna urang ku sebab Kangjeng Nabi maut ieu dunia geus berakhir Nabi Muhammad nabi terakhir ieu dunia anu akhir urang ge bakal akhir bakal paeh pancek dina sholawatan teh ge sok ngomong lamun dunia bakal tangtu Kangjeng Nabi ku ayana nabi ciri dunia rek ieu dunia bakal kiamat kuari malaikat Israfil kerennya kelan trompet malaikat Israfil bolongna 11 setiap bolong gedena sagede langit jeung dunia kira-kira sagede kumaha trompetna sagede trompet eta ge ku malaikat Israfil bakal ditiup 3 kali tiupan anu pertama atupan kiamat piraku kiamat dar atuh petasan gopok eta mah sehingga jalma kaget kabeh nu huntuna ngabaris jadi om nu buukna hidung jadi put ibu-ibu nu hamil 5 genep bulan ngalahirkeun harita keneh ku kaget-kaget ngadenge tiupan malaikat Isra ditiup deui tiupan nu kadua alam dunia hancur urang paeh kabehan paeh mah nyaho isuk nyaho pageto sebab al mautu yati bagtatan paeh mah datangna tiba-tib kamari keneh maka sawah ari tadi dohor diumumkeun paeh aneh teu teu nu aneh mah kamari paeh poe ieu ka sawah atuh kamari ka sawah poe ieu teu aneh nu aneh mah kamari poe ieu bobongkong dek macul geus kitu ditiup deui alam dunia ieu urang ke dikumpulkeun di hiji lapangan nu ngaranna mahsyar doang lapangan cenah ge dulur urang cenah ge teu make baju teu make naon sataranjang panas anu pohara pusing di dinya urang nu teu mangi tungtung bingung nu teu mangi pitulung aya nu kesangna sampai tuur sampai pingping sampai bujal sampai dada aya nu tikelekep ku kesang sorangan bahkan dengekeun di dinya urang pusing nu teu mangi tungtung bingung nu teu mangi pitulung teu aya nu nolongan kecuali 3 hiji sedekah jariah 2 ilmu numan 3 anak anu kunaon urang ngayakeun muludan kanden kikirin urang masyarakat dia urang masyarakat naon tadi teh kencong nganakeun muludan ngarepkeun dal dina lapad Muhammad dukhulul jannah bisababi
asup surgana urang ku sebab syafaat Kangjeng Nabi Muhammad. Syafaat eta pertolongan lembaga bantuan hukum kayak urang ditulungan, maka urang jadi jalema anu untung-untung. Sebab jalema kabagi opat, aya jalema anu untung buntung, aya jalema buntung buntung sakali deui untung buntung. Aya nu untung di dunia tapi buntung di akhirat. Ongko masuge ibadah telok muludang tilok gede, masyarakat koret pasea bae, di akhirat buntung asup ke neraka. Naudzubillahi min. Aya nu buntung untung di dunia nama hirupna miskin, imana ge 5 x 5 tapi ibadah pangdaekan anakna sekolah daek, pesantren daek. Manehna malamun mulu dan kieu pangcapena. Heuh kesangna kana bitis-bitis, geus tilok neoh ka anak pamajikan mulud. Di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Aya nu untung. Di dunia untung, di akhirat. Di dunia hirupna geus sugih, ibadah pangdaekan anak, sedekah geus tukur diomong, jeung tatangga bager, anakna sakola daek, pesantren daek, munggah haji geus 3 kali. Disebut nage haji. Atuh kumaha geus 3 kali. Di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Nu kaopat buntung ulah sampai ieu urang dieu jadi buntung. Di dunia buntung, di akhirat geus mamis. Ibadah tel jeung tatangga teak jeung salaki pasyaba, anakna sakolahan masantren ka masjid setahun 2 kal, bari balikna moal sendal batur numpang bagus. Di akhirat bun asup ka neraka. Naudzubillahi min. Pan urang mah kabehan ge hayang untung. Di dunia untung, di akhirat fi dunya hasanah wa fil akhirati cekolot macaina herang laukna, hirupna senang paehna di sini senang, di sana di mana-mana hatiku alhamdulillah. Maka urang muludan nyalametkeun urang henteu cilaka 12 alhamdulillah. Kaharti teh ya tah cek guru kula jat lamun caramah geus sajam lewat 15 menit tanya jamaah kaharti tah henteu. Mun geus kaharti geussan bae. Ngarti tancan kumaha bah lamun jawabna jamaah encan geus jat ulah diteruskeun, percuma ngomong jeung si eta mah 7 mulut ge moal ngarti-ngarti. Kuntilanak naik sepeda jalan mundur ke cebur sumur. Hati-hati ibu-ibu dan perawan memandang saya nanti malam gak bisa tidur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.